Lain besti yo. Eta babaturan. Aya nu inbox babaturan besti. Lain cenah yo. Eta nu ngalewat ka beranda teh Mang Yayat deui, Mang Yayat deui cenah kitu. Yeuh, aya cek urang teh keun bae atuh alus urang teh euy. Pangna kitu oge. Urang atuh mudah-mudahan we bisa viral atuh cenah teh digitukeun we kuing teh euy. Tah da cek para suhu ge lain hal kebetulan anu kitu teh. Lain kebetulan, lain kebenaran. Tah eta teh ngaranna teh cenanya cek suhu, ieu mah cek suhu. Eta teh bahwa video urang teh geus direkomendasikeun, geus disebarkeun ku algoritma Facebook tah gitu. Jadi kur disebarkeun gitunya besti. Jadi lamun video Mang Yayat nya ngaliwat ka beranda-beranda besti nya kasadayana gitunya. Wayahna ulah di skip atuh minimal like atuh tak kitu. Komen atuh kitu. Nya ulah ulah langsung dilewati atuh nya. Jadi urang sarua viral gitunya. Engke Mang Yayat lamun kalembur insyaallah lah. Kurang konten bareng jeung besti-besti maya di Panjalunya. Kurang kumpul ngariung, kurang inbokan sok babarengan, urang konten bareng supaya loba besti gitu, loba CS, loba teman dah gitu. Nya sekali deui pokona namanya bisi video Mang Yayat ngaliwat ka beranda, lain kabenaran teh berarti ge disebarluaskeun ku pihak algoritma Meta Facebook gitu nya. Siap, salam semangat di Simkuring. Assalamualaikum, selamat malam.